kan itu hak abi. Tak ada berarti pantas sekolah, tapi kudu pinter. Ayo orang ngajar macam mak. Sok. MOMO, BIB, dibaca naon mak? Mobil nih. Pinter. Nah, ini ieu mah nu handap. MOMO, TO, Mo sok naon? modal. Lain modo mak. Molot. Lain. Eta nu ditumpakan si A sampe meh gawe nya. Eta mah maneh anu sok dipikir. Mak atuh nih. Balik kita isi kan liur. Aduh, si daing mobil liur sih. Siang. Waduh wae. Korek mere awewe mana? Aya tuh imahna oge. Imah ieu? Heeh. Gelis teh. Anjing umur kanina sia di mana. Nuhun. Rangkieu. Kayak mun hasil dibagi. Ade sok udah pemasukan ka Aya aman. Jig atuh samporkeun kitu. Punten. Mangga. Teh. Nepangkeun. Abi Agus. Nya dikenakeun ku Cai. Manawi gitu. Manawi bade naon tah? Abi kan lengo. Geningan eta tamu. Oh, ieu teh pun bapak. Sanes A. Ulah. Teh caroge. Eta oge teh. Emang isaha ieu kitu nih. Ah, teh jantan atuh. Goblok sih mah. Eta mah atuh. Payok heula. Atuh cai-cai heula atuh. Goblok pisan kuasa ini. Naon. Engko mere awe teh cing balik nu lengong atuh aing hana sungkem era. Apa? Kalakina juga aing bapana. Nah, sia anjing kana mata aweweun pisan sia mah. Arya aku naon ngalamun wae. Ngalamun naon kayak bisi kasurupan geura. Lieur boga budak. Pemikiranna teu dewasa-dewasa. Aduh, pusing aing. Sugan teh masalah gede. Dengan masalah sepele atuh eta mah. Sepele kumari oce. Geus nyaho hese ngadewasakeun budak teh. Aduh, Babari atuh hayang budak dewasa mah. tah kumaha atuh ce? Bere HP, kita lalajo film dewasa. Goblok, ini sugan teh naon ieu teh nasi dengekeun aing mah. Mak, ku zaman ayeuna mah beuki canggihnya segala rupana ge. Canggih kumaha nyai ari maneh? Sinyal teh ayeuna mah mararanteng teu kos baheula. Naon ari maneh da tiba heula ge sinyal mah alus. Wah, nya kitu. Nyaan salaki ece oge lamun ningali ece di tataranjang asa kudangan ceng kitu tah. Atuh eta mah sinyal cinta mah. Era nih ari maneh neangan pijodoheun teh hayang anu kumaha atuh? Hayang anu satia menerangi sampai mati, Mak. Alus maneh mah pemadagan teh nyai. Apa dididik ku emak atuh. Heuh babari atuh neangan pijodoheun kitu mah atuh nyai ai maneh. Babari kumaha ari emak? Sidikan hese yang anu kitu teh. Nggak sih kawin jeung bohlam atuh menerangi sampai mati. Geus pegat ku sia piceun. Gehel emak.